Bismillahirrahmanirrahim. Kola nyarita itu Abu Jahal. Ya ma'saro Bani Ka'ab bin Lu'ay, hei golongan Bani Ka'ab bin Lu'ay. Halumu kadariye fan kodot tuluy pinuh ilaihi ka Kangjeng Nabi. Naon al majalisu pirang-pirang tempat diuk, wajau sareng datang itu anu kabeh hatta jalasu nepika dariuk itu nu kabeh ilaihi ma ka itu Kangjeng Nabi sareng Abu Jahal. Faqala tuluy nyarita itu Abu Jahal, hadis kudu nyaritakeun anjeun kaum maka ka kaum anjeun bima kana perkara hadasta anu nyaritakeun anjeun ni ka kami bihi kana itu ma. Faqala tuluy ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sanyana kami eta usriya diisrokeun kami. Eta usriya diisrokeun saha bi kami alailata dina peutingan tadi. Qalu mangka nyarita itu nu kabeh ila ayeuna nepi ka mana. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, ila Baitul Muqaddas nepi ka Baitul Muqaddas. Qalu nyarita itu anu kabeh summa asbahta tuluy dina isuk-isuk anjeun eta baena dhuhro naina tetep antara hareupeun kami. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, naam paman mangka ari jalma eta baena musofikin tetep antara jalma anu keprok, waman sareng ari jalma eta baena wadiin tetep antara jalma anu nyimpen yadahu kana pananganana itu wadi, ala rosihi kana sirahna itu wadi, muta'ajiban halna kaget, wa doju sareng ngaguruh itu kaum, wa adomu sareng ngareken agung itu kaum, dalika kana itu kawalna Kangjeng Nabi. Faqala tuluy nyarita saha al Mut'im bin Adai, Mut'im bin Adai, kullu amrika ari saban-saban perkara anjeun qoblal yaumi dina samemeh poe eta kana kabuktosan itu kulun eta amaman anu gampang, guero kaulika salianti caritaan anjeun al yauma dina ieu poe, ana ari kami eta asyhadu nyaksikeun kami, annaka kana sanyana anjeun eta kadibun anu bohong, wanahnu sareng ari kami eta nadribu lempang kami akbadal ibili bari tumpak onta ila Baitul Muqaddas ka Baitul Muqaddas musoidan halna naik sahron dina sabulan, wa munhadiron sareng anu mudun sahron dina sabulan, tazamu ngaku-ngaku anjeun annaka kana sanyana anjeun eta ataeta datang anjeun hu ka itu Baitul Muqaddas fi lailatin dina sapeuting, walata sareng demi lata, wal uzza sareng demi uzza, la usodiku moal ngabenerkeun kami ka anjeun. Faqala tuluy ngadawuh saha Abu Bakrin Abu Bakar, ya Mut'im hei Mut'im, ya Mut'imu hei Mut'im, eta bi sama goreng kacida perkara kulta anu nyarita anjeun kana itu ma libni akhika ka dulur ka anak dulur lalaki anjeun, jabahta bari malawanan anjeun hu ka itu ibnu akhi, wa kadzabta sareng ngabohongkeun anjeun hu ka itu ibnu akhi, ana ari kami eta asyhadu nyaksikeun kami, annahu kana sanyana Muhammad eta sodikun anu bener. Faqala tuluy ngadawuh itu kaum, ya Muhammadu hei Muhammad, sip kudu nyipatan anjeun lana ka kami Baitul Muqaddasi kana Baitul Muqaddas, kaepa halna eta kumaha bina uhu ari bangunanana itu Baitul Muqaddas,
wa kaifa sareng eta kumaha hayatuhu ari bentukna itu Baitul Muqaddas wa kaifa sareng eta kumaha kurbuhu ari deketna itu Baitul Muqaddas minal jabali ti gunung wa fil qaumi sareng eta tetep di kaum man ari jalma saparo anu lempang itu man ilaihi ka itu Baitul Muqaddas fadhahaba tuluy tandang tumandang Kangjeng Nabi etayan itu nyipatan Kangjeng Nabi lahum ka itu kaum binaahu kana bangunanana itu Baitul Muqaddas kada halna anu wahai atahu sareng kana bentukna itu Baitul Muqaddas kada halna sapertikeun anu wa kurbahu sareng kana deketna itu Baitul Muqaddas minal jibali ti gunung kada halna anu pamazala mangka henteu eureun Kangjeng Nabi eta yan itu nyipatan Kangjeng Nabi hu kana itu Baitul Muqaddas lahum ka itu kaum hatal tabasa nepi ka saliru alaihi ka Kangjeng Nabi naon anak tu nyipatan pakaruba tuluy bingung Kangjeng Nabi karoban kalawan bingung anu nyaan makaruba anu henteu aya bingung Kangjeng Nabi mislahu kana sapertikeunana itu karban Pak Jia tuluy didatang ke naon bil masjidil Aqsa wawa sareng ari Kangjeng Nabi eta yan duru ningali Kangjeng Nabi ilaihi kana itu masjid hatta wudia nepi ka diteuneun itu masjid duna dzari ukailin anu aya hanapeun imahna ki ukel ukolin atawa ki ukol faqalu tuluy ngadauh itu kaum kam eta sabaraha lil masjidi milikna masjid membabin ari pantona walam yakun sareng henteu kabuktosan itu Nabi eta ada ngitung Kangjeng Nabi ha kana itu bab faja'ala tuluy ngajadikeun Kangjeng Nabi eta yang duru ningali Kangjeng Nabi ilaiha kana itu bab waya udu sareng ngitung Kangjeng Nabi ha kana itu bab baban kana hiji-hiji baban kana hiji panto wayu limu sareng ngabejakeun Kangjeng Nabi hum ka itu kaum wa Abu Bakar wallahu alam bishawab.